Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasun kasugi pamirsa sadayana, alo sadayana, alo umang sadayana, di mana wae ayana, di mana wae linggihna, anu mika cinta mika resepkan acara dongeng Sunda anu dipedar di ieu Galura di ieu channel ku umang nu dihaturkeun kanggo pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana kiwari mang bade mundut ka pamirsa sadayana kanggo pendapatna dina dongeng anu dipedar ieu anu judulna Mang Itok. Emang tos sabaraha lami ieu istilahna ku mang teh can dipedar deui ieu dongeng lajenganana Mang Itok atanapi kasarung kasayang maung. Seueur komentar-komentar aya kitu komentar-komentar miring perkawis ieu dongeng diantawisna kusabab ieu dongeng dicanakeun ku mang gitu kan nya. Manyunkeun pendapat ka pamirsa sadayana anu leres-leres mika cinta kana acara dongeng hoyong ngadangukeun dongeng selaku hiburan anu mana istilah nama emang mang mengakui bahwa emang masih keneh istilah nama taram-taram dina ngadongeng dicanakeun ku umang nyarira masih keneh mitemeyan manggekan ngawit tos nyarios gitu. Nanging niat mang terlepas atanapi teu diren hoyong masihan hiburan ka pamirsa sadayana oge hoyong ngalestarikeun acara dongeng Sunda anu kapungkur digandrungi ku masyarakat Sunda khususna umumna ku saha wae anu mikaresep kana acara dongeng Sunda. Pamirsa sadayana ieu dongeng nyunkeun pendapatna ti pamirsa sadayana apa bade dilajeng atau kumaha atau henteuna mun bade dilajeng ieu dongeng teh upami kanggo pendongengna almarhum Mang Dedi Mulyadinata ieu file dongeng Mang Itok teu aya anu didongengkeun ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Oge istilah nama dongeng anu medar carios Mang Itok karya kileuk saieu atanapi kasarung kasayang maung aya oge di juru dongengna Mang Jaya kitu tah pamirsa sadayana. Bagi kauninga dongeng Mang Itok di Mang Jaya aya di channelna langsung nyaeta Mang Jaya Official aya dongengna kasarung kasayang maung. Upami bade dipedar istilah mah di ieu channel mangga kumang tiasa dipedar ti juru dongengna Mang Jaya tapi menurut heula masukan ti pamirsa sadayana selaku anu pendengar setia kumaha tah saena tiasa dipedar ku umang dongeng Mang Jaya atanapi bade dongeng anu di juru dongengan ku umang nyarira dongeng ieu teh kitu. Upami dipedarna di juru dongengan Mang Jaya filena lengkap dugikeun ka tamat insyaallah tiap pinten tiasa dipedar. Upami bae dipedar ku umang oge sami istilahna tiasa dipedar dugikeun ka tamat nanging panginten dipedarna moal tiap dinten minimal istilahna 2 dinten sakali atanapi 3 dinten sakali kanggo dongeng anu judulna Mang Itok. Mang nyunkeun masukan ti pamirsa sadayana apakah atanapi istilahna bade di stop wae ieu dongeng gitu bade langsung ka channel Mang Jaya mangga. Muge mang bade sanduk-sanduk ka pamirsa sadayana anu mika cinta mika suka kana acara dongeng Sunda anu dipedar di ieu channel kanggo dongeng-dongeng Mang Dedi almarhum istilahna henteu seueur file anu dipibanda ku mang kanggo dipidangkeun ka pamirsa sadayana. Dengan ayeuna dongeng anu filena full
anu nuju di pedar anu bae anu dipasikeun atanapi di pedar anu dipidangkeun ka pamirsa sadana nyata nuju di pedar ayeuna judulna si kancil atanapi pedang maksiat kitu nya si kancil dipake dulan eta pul pailna insyaallah dugikeun ka tamat nuju di pedar. Kanggo dongeng nu sanesna masih keneh ngantos mang masih keneh milarian pail nu sanesna anu kanggo melengkapi pail-pail anu tos aya anu teu acan pul kitu tah pamirsa sadayana. Jadi hapunten ka pamirsa sadayana anu khususna ka pena Mang Dedi Mulyadinata gitu. Kanggo salajengna ge mang kanggo mempertahankan ieu channel tujuan utamana hoyong ngalestarikeun dongeng Sunda panginten Mang bade ngagelar dongeng anu mana dongengna dijudul dongengan ku Mang atanapi dibacan aku Mang lah gitu mau nyebutkeun dongeng mah bilih sebatkeunna nah dongeng teh kieu nya diosna dibaca naskahna ku Mang eta alur carita dongeng isal mah mangga upami bade katampi mangga syukur teu katampi oge henteu sawios gitu da tujuanna hoyong ngahibur ka pamirsa anu kahibur gitu tah pamirsa sadayana kapayuna Mang bade medal dongeng-dongeng anu ku Mang dibaca nyarira gitu sambil ngantos atanapi kotektak pail-pail ti pendongeng Mang Dedi almarhum gitu pamirtos anu lengkap insyaallah ku Mang di pedar gitu tah pamirsa sadayana. Saduk-sanuk ka pamirsa sadayana mangga diantos ku Mang kanggo pamirsa sadayana saran kritikna atanapi masukanana kanggo khususna dongeng Mang Itok ieu kumaha tah apakah bade dilajengkeun ku Mang anu maca dongengna atanapi bade ku Mang medar dongeng ieu ku juru dongengna Mang Jaya upami ku Mang Dedi mah henteu aya pailna gitu. Mangga bantosan istilah harjonganana ku masukan-masukanana diantos di kolom komentar kanggo pamirsa sadayana. Hatur nuhun kanggo perhatosanana Mang selaku admin hapunten sakaya deui ka pamirsa sadayana boh bilih nguciwakeun ka pamirsa sadayana dina segala tayangan-tayangan Mang hapunten muka suhun mumpung ieu masih di lebat sasih Ramadan awal gitu mangge sareng mah keun hapunten sareng ngadoakeun ka sadayana wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum anu bulan Ramadan tahun ieu mudah-mudahan urang sadayana dipaparin istilahna kalancaran dina ibadahna dina rezekina oge dina kasolehan jeung dina kasabaranana mudah-mudahan sing tiasa ningkatkeun derajat urang sadayana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten pamirsa ti Mang istilahna bewara sareng sanuk-sanuk sareng nyuhunkeun rojonganna ti pamirsa diantos ku Mang kanggo saran kritikna sareng masukanana di kolom komentar. Sakitu nu kapiatur Mang undur diri heula wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga gantos pamirsa.